Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paingan dah geus jam 8. Namalanana teh jiga nu hudang sare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta mah jiga maksakeun sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah kanyeluk catur pamuka carita nu ngaguligah dina manah nu ngaguruh dina kolbu tumaretes kana hate tumali kana jajantung ati diwuwuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajejet dina angen nyapukeun ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak minculak nalaptak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari dipirik kedua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan calin ci luncat mulang udar tina tali gadang citra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah sejak husu nuturkeun galur ti Rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala luar munggaran nu kelar jadi cimata nyamangsa naratas cinta antara hamba manusia beber layar tarik jangkar mungkas alam lalagasan nepungkeun janji pasini nu dipatri ku jatuh rami antawis pameget istri nulat nyonto Kangjeng Nabi sunuk waktu nyebut catur nyungsi pasini birahi subaya anu ti heula munggaran kakayit ati sejasilih pikaheman sangsang badan titip tiri dan mugi kauntun tipung laksana paneja ati subaya anu ti heula geus moal galidir deui siloka kang kalung kembang mangle tawisna ngahiji sagagang kembang kaheman sareng geui kembang kadeudeuh ingkang rayi anu seja ngambah sagara ngarumah tangga neleuman leuwih ngalaki rapi diabrul-abrul ku dulur diabring-abring ku kadang wargi doakeun ku urang sakabehna tong jejerih lamun seuk meunang kapeurih sing bisa nadah musibah ku kecap sadrah miwah hamdalah dina nyacasna kertas bodas hidup duaan anak king seja motretkeun keretegning ati nu disaluyukeun jeung mangsa ayeuna mangsa nu pinuh ku kacinta wanci nu pinuh ku birahi lamunan anu ngajentulir gunung-gunung belah kidul lindu ieu matak timpuh sakolepatna ingatan lalakon mangsa katukang anjeun duaan melesatkeun godewa kanyaah wirehing rumah tangga deuk dibubuh ku sifat asah asih jeung asuh malah mandar rumah tangga hidup duaan sing repeh rapih ulah ripuh komo deui lamun rokok teuting kieu dibere bahasa kitu lumayan tunuhnya. Para asatidah kori-koriah mubaligo hormateun sim kuring guruaneun pikeun sim kuring ais pangampih pupuh lemur kades kadus RW RT BPD LP tur LPMD ibu miwah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayak sak rekep tingting papak harua moal deuk ngabeda-beda dina saat nu ayeuna dina wanci nu kiwari ngariung mungpulung di ieu tempat boga maksud nu dituju boga maksud nu disejah lamun tukang dagang neangan untung lamun tukang tani neangan hasil ari bapa jeung ibu ngariung di dieu neangan naon bisi pincu ceuk ibu jeung ceuk bapa ibu ngariung di ieu tempat neangan ilmu nu jadi pertanyaan di mana eta ilmu geratanya ka ustad nu deukeut al ilmu nur ari ilmu teh cahaya nah geus kaoncoran urang ku ilmu urang jawabanana acah sakabeh ge arapal ilmu tahajud geuning unggal peuting hees wae kabeh ge arapal ilmu sedekah tapi nah hayati miskin diantep wae kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tetangga tong pasea tapi nah sakapeung ajengan ge gurger wae berarti lamun gitu ilmu urang teh boro-boro ngoncoran batur ngoncoran awak sorangan ge cantang tuh bisa
Aku sebab gitu orang teh butuh pitulung Allah, butuh oncorna Allah, butuh segala-galana ku Gusti Allah. Ulah ngarasa jago, ulah ngarasa pinter, ulah ngarasa bisa, kabehanana ge bisa dibisakeun, alus dialuskeun, pinter dipinterkeun. Ari urangna saha? Ayeuna bapak daek ka dieu entong nepak dada as aing pang daekna keur ngelut mapan disamper ge mumul. Batak salah bener daek kedul alus goreng lain milik batur, milik awak bapak jeung awak kuring. Matak nu ngaran hirup tong sok lalajo kana kasalahan batur, da urang ge boga salah jiga batur. Jigana ieu ceramah kahartieun beda ungut-ungutan, Pak. Nya. Ku ngahulang teh pan ku mikir teh bari unguk. Nya euy kitu teh. Salah bener alus goreng daek jeung kedulna milik saha? Milik urang. Ustad osok bener, hampura bisa didaya ustad urang aku osok keur ngeureuyeuh ngan teu bisa disebut ahli bener. Ustad osok salah, pangminengna kalebah mana ustad mineng nyieun kasalahan. Ieu pan ustad teh osok ceramah lamun nerangkeun dalil tahajud popolotot ka batur tahajud keur sok toong kamar ustad dae es teh hiji. Lamun nerangkeun bab sedekah leuwih kereng batan batur, innamal shadaqata lil fuqara. Sarodaqah ta eta ayatna ieu Qur'anna. Sedekah teh ibu ngajaga harta urang jeung milik urang mag rezeki nu geus aya, ngeuleum rezeki nu can aya. Iraha si eta sedekahna? Atuh entong mabatur kuring we ayeuna nyaritakeun bab sedekah. Apakah nya kuring sedekah lain naon atuh ngadudut ladang sedekah. Sakedeung deui ceramah ngeusan hajat bakal ngudag pakades engge. Pak Ustad cenah punten ieu mah kagegelan sedekah nanti urang mah jalengka. Dek ditampak ku kuring. Nya da butuh. Nya matak ragrag we urang teh karek bisa pidato, can bisa nembongkeun contoh. Bener, Pak? Bapak teh ieu teh entong so pinter, tong so alus, tong so ieu karek bisa pidato, can bisa nembongkeun contoh. Kunaon Nabi berhasil ngadidik rumah tanggana, kunaon Nabi berhasil ngadidik umatna, kunaon Nabi berhasil ngadidik duniana, lantaran Nabi mah jago pidato, jago contoh. Tak urang mah kunaon teu berhasil, kadang-kadang ka batur maneurang anak pamajikan menyegan. Kira sok raoskeun bisi teu percaya dah heueuh teh. Nya. Kunaon eta? Lantaran nu tadi panyakit urang nu apalna pemajikan nu apal panyakitna salakina. Matak lamun aya tatangga apaleun panyakit bapak cucungi pemajikan nu ngomongna. Inna min azwajikum wa auladukum fitnah. Sing eling jeung sing inget anak jeung pemajikan sakapeung sok jadi musuh atawa fitnah. Matak entong ngajugjug nu jauh, entong neang anu anggang, entong nyeduh ka langit bisa lemokot kana biwir. Korehkeun ilmu mun aya di mana eta awak bapak awak kuring ieu teh ilmu ti Gusti Allah. Panon jeung awasna lamun tunduh beureum sorangan, lamun subuh muka sorangan, coba lamun Allah teu mikeun kakawasaanana beureum ku urang dipeureumkeun muka wah repot pa bihang bisa macul-macul acan. Matak ilmu teh ayana apa? Ayana awak kuring, rambut, alis, kumis, janggot, bulu dada, bulu bitis. Ieu teh ilmu. Ilmu naon? Rabbul alamin. Ai Rabb teh nu miara, anu ngatur, nu ngadidik, nu ngajaga, nu ngariksa. Sangkeung bapak sapanjang boga Allah, ibu diciptakeun ku Allah, maka Allah nu bakal ngajaga awak ibu. Sanyaah nyaahna tatangga, sanyaah nyaahna salaki, aya nu leuwih nyaah batan salaki. Saha? Pangeran ibu jeung pangeran kuring leuwih nyaah ka awak ibu. Weh. Matak entong ngarasa sangsara ibu. Bisa jadi di balik sangsara Allah dek nyalametkeun sabab Allah maha uninga. Lamun si eta dibere beunghar pi omongeun jeung pi cilakaeun. Naon sabana ngukut kakotoran hate, matak jelema nu hayang beunghar bersihan heula hate. Asli ya cicing, rada jero saeutik. Mun bapak hayang hirup maju, hayang beunghar, hayang sukses, beresan heula hate. Sabab Allah dek nyimpen perkara kasuksesan ka jelema nu alus hatena, ai goreng hate, dibere harta jadi sombong, pan jadi cilaka ku hartana. Dibere ilmu jadi adigung, pan cilaka ku ilmuna. Bener lur. Heunaha atuh. Matak kunci dina kahirupan adalah hate. Disebut ku para ulama zaman bareto, hiji disebut kolbi, dua disebut kauli, tilu disebut fikli.
kolbi hate kauli ucapan fi'li pagawean cocok teu antara hate omongan jeung pagawean lamun teu cocok Allah moal nitipkeun kamajuan nah teu cocok gagal hiji sedangkan urang pan teu cocok-cocok nu dibaca subhanallah tuh dina wiridan teh subhanallah ceuk bibirna eta hate geuning kotor hate dikukut batur nyen gedong nyeri hulu batur meuli mobil ratuh angen batur jadi kades menang nyogok itu peduli we batur meuli sawah keblus ke rumah sakit batur meuli motor da paeh si eta naon sababna kolbi ruksak tapi kauli dialusan munafik aduh berat kita nerangkeun kitu kauli kolbi kauli fi'li kolbi hate kauli ucapan fi'li pagawean cocok teh jeung awak bapak entong nanya batur tanya awak bapak subhanallah maha suci Gusti Allah hate kotor tong dikukut naon atuh praktekna teu geuleuh ka jelema anu salah teu ngewa anu salah teu mikaresep anu bener biasa da ngaran-ngaran jelema kadang-kadang nu katoong ayeuna bener isuk bisa salah kadang-kadang nu katoong kurang salah hakikat hareupeun Allah bisa bener udah hese aja banyak nyerna nu kitu paling olohok nu sararea ngahulang da bari mikir ongko bari ungek ongko tapi ka harti itu teh subhanallah maha suci Gusti Allah berarti hate kotor tong dikukut takara ngomong subhanallah da maha suci Gusti Allah naon atuh pilihna kanu salah entong ngewa kanu bener entong resep nah make jeung ulah resep anu bener teu saeutik jelema bener datang sombongna lantaran loba teuing nu ngaugung-ugungna teu saeutik jelema salah mung ancrum kana bener lantaran kagok disebut salah ku batur well geraya di situ percaya urang buktikeun ari ibu nyamper pengajian kanu osok kanu tara kanu osok nah nu tara disamper simpulkeun ku bapak eta bahasa ibu nyamper pengajian kanu osok kanu tara kanu osok ceuk logika nu osok mah teu kudu disamper da osok justru anu kudu disamper mah nu tara pertanyaan nah nu tara disamper naon alasan ibu datara berarti suudon ternyata dibalik si itu teu datang ka pengajian dosa malain kersi itu urang geuning geus suudon ti heula ngajak mah acan sok kanya wilujeng lebok kanya ari heueuh sok tuh cek ibu teh datara geus diajak ke sakali dua kali ari mungeun bawa ka nabi 23 tahun ngaimankeun jelema dakwah ka jelema teu bosaneun nah ari urang sakali dua kali ju bosan komo ka jadi suudon ternyata doraka teh lain batur-batur teuing batur betah dina salah karena urang can nemongkeun benerna well keheul atuh da cici da ieu teh pan bab nu kieu teh hese atuh dipecahkeun pan ngalanna ge ngaji Quran babari teuing ngaji hadis enteng teuing teh ngaji diri ta eta suka ngaji diri balik kana awak sorangan gede yo urang balik kana awak sorangan bener salah milik urang daek kedung milik urang alus goreng milik urang lamun jelema sadar kadinya moal mungkin nyaritakeun salah batur naha gambaran lalakon hirup bisi urang boga salah bareto anu dipopohokeun tuh ku Allah ditempokeun salahna batur supaya urang eling yen urang ge pernah salah jiga si eta andai kata aya tatangga urang salingkuh bapak tong milu ngaledek pan bapak ge baheula pernah bener bu kayak ngararaku kudu ungek kalau udah geus apal tidak kaciri percaya maka kunci hate cek para ulama deui eueuh deui kunci hate nu bakal dititipan kamajuan kasuksesan kaalusan kaindahan naon atuh kuncina kosongna hate jelema anu kosong hate boga harta teu ngarasa boga ilmu teu ngarasa boga kekasepan teu ngarasa boga kadaek teu ngarasa boga naha daek didaekeun bisa dibisakeun alus dialuseun ilmu ge diilmuan kusaha ku Allah jadi jelema nu kosong hate mah dirina geus ibarat ejeung Allahna Allah rada hese euy dirina geus ibarat ejeung Allahna aya urang pinter ngarasa pinter berarti leungit Allah datang sombong daek ngarasa daek leungit Allah datang sombong ku daekna naon benten lamun kitu jeung iblis
Iblis pinter tahajudna, daek sholatna, leket ibadahna, getol ka masjidna, apal Qur'annya ho hadis, tapi naha iblis dikutuk Allah, hiji penyakitna anak khairu minhum, kuring lebih alus batan maraneh, sombong, tah hampura di dia, paingan jelema sombong, moal dibere kasuksesan, moal dibere kemajuan, naha ara ringis jadi cilaka, ku perkara harta jeung pangabisana, aduh, pokoknya mah ngerti dengan teu ungeuk heula kakosongan aya Pak Kades siap Pak Kades hakikatnya jadi kades kusaha kun payakun ku Gusti Allah leres ngaliwatan ilmu syariat saha syariatna bageurna kades alusna kades hadena kades benerna kades dipercaya ku rakyat ka rakyat nyoblos Pak Kades teh lantaran katempo benerna tah bener eta teh naon ngaranna proses hartos Pak bener ngahulang saeutik mah teu naon lah bageurna Pak Kades alusna Pak Kades jembarna Pak Kades hebatna Pak Kades rakyat lalajo urang pilih heueuy urang jadikeun dicoblos tah Pak Kades teh sebenarnya teu boga jabatan kades lamun teu diwariskeun ku rakyat matak lamun Pak Kades jiwana kosong geus jadi teu ngarasa pangkadesna sabenerna kades teh warisan si rakyatna matak saenggeus jadi kades deukeut atuh jeung rakyat well tuh naha apan mereka nu ngajadikeun urangna aduh Ustad jadi Ustad kumaha coba Pak lamun jamaah eueuh rutinan duaan balik nana gerhana oge bisa go Jawa Barat bengka ditu bengka dieu teh kunaon kuloba jamaah ku ayana jamaah leungit jamaah apakah aya nana gerhana matak saenggeus jadi ustad geus viral entong ngaku pang viralna entong ngaku pang hebatna entong ngaku pang payukna kudu loba nuhun ka para jamaahna nuhun Bapak Ibu parantos sumping naha dalamun Bapak Ibu eueuh na urang rek ngomong jeung temok ternyata cek ilmu hakikat lain batur kudu nuhun ka urang tapi urang kudu nuhun ka awak batur Pak Kades entong loba hayang dinuhunkeun ku rakyat tapi hakikatna Pak Kades kudu loba nuhun ka rakyat pokoknya well tah pek keprok oge pek da meureun kaharti teh teh geus heula nepi ka dinya kolbi kauli pilih kolbi hate kauli ucapan pilih pagawean bawa kana bab salat beuki bakal ibu teh geus ngubingkeun ceramah kieu moal muncul sifat asa aing pang salat moal naha ka salat urang mah loba gagalna gerasa kurang bawa kena bab sholat hiji agama teh nembongkeun dina bab sholat teh hiji syariat dua torekat tilu hakikat opat makrifat cing sholat urang di mana batur ruku urang ruku batur sujud urang sujud batur maca urang maca batur sholat subuh urang ge sarua berarti karek akur jeung batur secara syariatna bawa kana torekat mah jiwa lamun bapak keur salat nyebutkeun Allahu Akbar jiwa datang kana awak keur nyinghareupan Gusti Allah nepi ka poho kana sagala nu aya teh iwati Gusti parantos nepi ka dinya Allahu Akbar gebret hujan geuning inget kana seseuha Allahu Akbar geuning kunci leungit inget hanapeun selo berarti jiwa teu hadir sedangkan cek ilmu torekat jelema nu salat secara syariat bacaanana gerakanana ruku jeung sujudna hadir atuh jeung jiwana nu aya di payunan teh lain batur lain dulur nu aya teh antara urang jeung Gusti Allahna sehingga dina salat ajrih moal aya bab salat kenceng bismillahirrahmanirrahim boleh Allah nah sabab nyinghareupan Gusti Allah jiwa nu kudu hadir katilu secara hakikat ari secara hakikat mah salat teh geus make rasa lamun salat bari tungkul maka rasakeun tungkulna salat tungkul saenggeus salat artina nembongkeun tawado hirup ari urang parantos keur salat tungkul bubar salat anger tawado teu kadang-kadang mah bubar salat ge asa aing pang akangna di mana man salat atuh geuning geus eueuh tawaduna Allah penyakit sararea lurah pokona abdi mah dina ceramah dek dipake di heug henteu kajeun abdi nu penting nepi we ilmu kieu anu jarang pan dicaritakeun ku batur teh demi Allah jarang tungkul
tumpul dina salat teh Allahu Akbar, logikana kahirupan bawa eta akhlak salat kaluarkeun tina salat. Jadi lamun tumpul dina salat urang ge bubar salat kudu anger tungkul tawadu hirup kasaluhureun hormat kasahandapeun tetep nyaah. Ieu nu disebut tawadu dina salat. Kadua takbir Allahu Akbar, tong pasea antara takbir luhur teuing handap teuing gigir teuing. Entong anguran maknaan takbir eta teh Allahu Akbar, ari Allah teh nu maha agung. Lamun diaku ku sararea Allah nu maha agung, urang teu boga hak pikeun nyombongkeun diri da Allah nu maha ageni. Kakoreh ya. Ya mau Allahu Akbar dibaca boga kongkorong leumpang dongkok. Allahu Akbar dibaca pingel teh dieu nepi ka dieu nyampur pengajian kuat gigi beri. Hayu ngaos, yai amit-amit. Allahu Akbar dibaca boga anting wayah ke nyebutna hareudang buka wetiung teh hareudang nerujit sia teh. Sedengkeun jelema nu sombong geus ngaleungitkeun Allahna, lamun Allah geus leungit saha atuh dina dirina? Geus tong dicaritakeun. Lamun Allah geus leungit saha atuh dina diri? Mata kampura nu boga ilmu ulah asa pangbogana. Lamun jelema boga ilmu asa pangbogana, ilmu teh kudu mawa kana hatena. Jelema leuwih luhur ilmuna bakal ngarasa bodoh dina hirup. Jelema nu luhur ilmuna bakal ngarasa bodoh dina dirina. Deuk teu boloho kumaha urang apal urusan akhirat tapi nah teh soson-soson neangan akhirat. Deuk teu bodoh kumaha apal dibalik hinaan cacian makian yen Allah keur mupus dosa awak urang tapi nah batur ngahina dilawat. Nya bodoh Pak. Nah atuh. Da jelema anu pinter ku ilmu mah dihina, diledek, dicaci, dimaki. Moal make jeung adat, moal make jeung ngamuk, moal aya dilawan. Nah bakal seuri, nama jeung seuri nampi Gusti sanyana ieu perkara kajadian ka diri abdi atas izin Gusti. Artina Allah nyaah ka urang geus mupus dosa urang. Nu teu kapupus ku salat, teu kapupus ku zakat, teu kahapus ku tahajud, bisa jadi perkara eta kapupus ku panghinaan batur. Mata bisa jadi anu ngaledek bakal nuhun, takkan ngahina nuhun. Anjir moal ka ilmuan. No aya geus ngaledek mah cabok sekalian. Cing rada teuleum urang teh ka jero ieu teh. Situ percaya mah rada teuleum ka jero. Matak lamun bapak lawanan keneh, nyerian hate keneh diledek batur dihina batur, hampura eta hate hengker keneh. Bener. Ieu mah sok we balikeun kana awak bapak teu kudu kana awak kuring lah, awak bapak. Tadana jiga bagong, nyeri hate henteu, nah da lain bagong. Asli kades teh meni pos nu gelo tong nyeri hate Pak Kades. Nah sapanjang urang cager lain nu gelo. Tapi sabalikna anu ngomong nyebutkeun Pak Kades gelo, boa-boa si eta teh cager. Nana gerhana teh euy bagong tah kudu bisa ngabedakeun panon teh mana bagong mana jelema. Sedengkeun kuring teh adalah jelema, berarti si eta mah balada bagong, Pak. Bener ya? Cukup puseri Nabi tara pernah mempersalahkan panghinaan batur, cukup senyum. Eta makna cukup seri nganggeuskeun masalah teh teu kudu loba dongeng, teu kudu loba carita, teu kudu. Bener. Kira sok rada berat kieu teh diterangkeun. Kan tenang ba rumah tangga mah enteng lah, kira kaderangkeun nu kitu. Nu kieu we heula lalakon hirup. Tuh, tungkul na dina salat bawa atuh kana katawadoan Allahu Akbar dina salat bawa atuh leungitna kasombongan. Da kual geuning aya bacaan anu usoli jeung nu teu usoli teu kudu pasea da sebenarnya. Teu usoli fardhu subhi ke, teu anu teu usoli langsung takbir ke, teu perlu jadi pasea. Naon sababna aya makna di jerona wajhatu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard. Tuluy dina ruku subhana rabbiyal azim, tuluy dina sujud subhana rabbiyal a'la. Sami Allahu liman hamd jeung sajabana. Tah maknaan dina hirup alus teh eta bacaan salat, alus keneh ucapan saenggeus salat. Hayu urang diajar mikir. Alus teu bacaan salat.
halusnya wajah tuh saha eta nu nyieun mun dipikir-pikir eta bahasana wajah tuh wajhiya lillati fatara samawati wal ard atau subhanaka Allahumma atau Allahumma ba'id nu pika keren eta bacaan salat profesor mana nu mampu nyiptakeun eta bacaan moal aya ternyata antara Allah jeung nabina anu mampu perkara eta urang teh macana geunaheun urang macana alus tawayahna bubar salat tetep kudu alus ieu ucapan kabatur. Tapi nah kenyataan alus bacaan sholat tapi bibir loba ngewa ke awak batur di mana eta sholatna aduh peknya mangat tereuy pan penyakit sararea eta mah keur sholat mah dielak lupa maca alihas goh ngabeber-bebetan lam yalidu walam yuladu gitu bubar we sholat. Tah di dieu nilaina salat teh saenggeus urang salat nilaina di luar salat. Kahartosnya. Ieu nu disebut salat make rasa. Mana atuh bukti Kangjeng Nabi salat make rasa? Init Kangjeng Nabi ka masjid panggih jeung jalma Yahudi bari lolong, Yahudi lolong. Ditanya ku Nabi, kunaon anjeun cicing di dieu? Kaula mah jelema lapar, jelema sangsara. Teu ditanyakeun agama naon maneh henteu. Ditanya teh lapar henteu lapar. Nabi buru-buru salat subuh beres salat subuh nyimpang ka Siti Aisyah boga dahareun ceuk Aisyah aya ya Rasul kadiekeun kanggo saha di juru kota Mekah aya Yahudi anu lolong karunya Yahudi lolong lapar ditulungan ku Nabi yenit teh Kangjeng Nabi teh ka Yahudi nu lolong lapar keneh anjeun lapar pemuda ka dieu atuh baham anjeun diengapkeun bus eta tuangeun ditatap jeung diusap saenggeus diseubuh dibere barang dahar malum Yahudi kumaha ceuk Yahudi anjeun teh pemuda alus ngan kami eudeuh wasia tong deukeut jeung nu ngaran Muhammad jelema gelo kabayang teu ku bapa hate bapa lamun kitu kajadian salatna Nabi keren make rasa salat urang andai kata bapak barang beri kata tangga ngomongkan bapak dek kumaha eta bapak hareupeun tetangga tuh dicopot deui hari orang dia kumaha tah palih dia disebren suami ibu sedengkeun Kangjeng Nabi mah teu lemek teu nyarek naha prinsip Kangjeng Nabi kahadean teu urusan jeung si lain kahadean teu urusan jeung maneh tapi kahadean kuring urusanna jeung pangeran kuring geus dicatat ku Allah teh kahadean Kangjeng Nabi teu butuh dinuhunkeun ku si eta ngahina ngaledek sekalipun terserah dosa keur manehna moal pernah mangaruhan kana kahadean kana awak urang keren Pak salat teh sebenarnya isukna Aisyah aya keneh tuangeun aya ya Rasul bikin deui dituangkeun deui anger keneh bebongok Yahudi tong deukeut jeung Muhammad jelema gelo Muhammad jelema majnun andai kata bapak barang bere kata tangga tuluy tatangga ngagoreng bapak isuk deuk mere deui moal alus ladang pengajian teh hate atuh kitu cing ibu-ibu sugan lea hate lamun ibu barang bere kata tangga tatangga ngagoreng ibu ngahianat ibu nganyirikeun hate ibu mere deui moal isukna saruana atuh tanya ke Pak Ustadna kuring eta kitu bebengok maneh lamun abdi barang bere ka tatangga ngomongkeun abdi eudek mere Ustad bro cicing heula eudek ngan rek dicampur jeung endrin kagok jelema kitu mah hirup oge lieur artina salat urang teu make rasa kahartos kaopat makrifat salat anu make makrifat artinya salat geus dipake alat kebutuhan jadi salat urang lain keur Allah tapi salat teh keur nyalametkeun awak urang diibaratkeun we salat teh ibarat dahareun lamun bapa lapar aya dahareun pasti dikadewok lamun bapa tunuh jeung ngeurepan anggal ka jeuna kursi pasti ngagoler cikan ngong adzan subuh Allahu akbar juga jarete urang ka masjid sing sadar di kadinya tah ngong adan lohor Allahu akbar nah juga jarete bapak leos kacai dekul salat tong waka nyalahkeun salat batur salat urang ge omeaneun lur kabuka Pak bisi nyangka ge salat asup sawarga gitu bisi nah memangna surga teh di Majalengka cicing paingan atuh Imam Al-Ghazali tumanya Gusti ari abdi lebet ka sawarga kunaon nah ku salat ku zakat ku saum ku ibadah haji cek Allah lain
kunaon atuh Gusti abdi nahapan abdi teh tahajud unggal peuting duha unggal poe salat sunat tuluy-tuluyan nahan nepi ka teu ngajamin ka surga geura timbang salat anjeun jeung perkara salahna anjeun ternyata gede keneh kasalahan katimbang salat anjeun. Imam Al-Ghazali komo ieu bener lur komo gerhana atuh mata kuring sok era lamun batur nyebut ustad kiai ajengan ulama kakuring teh era pawirang nama kejeng wirang jauh tanah kalangitna al mukarrom nana gerhana sadar nya aya al mukarrom salat subuh kaberangan tah mata tong hayang-hayang teuing disebut ustad kiai ajengan teh lamun bapak hayang pek keur bapak keun bae abdi mah teu disebut oge da lain eta nu jadi katang tua bener ya nya bisi bapak hayang disebut ustad sok mangga ka ustad dah atau bilih hayang disebut al mukarrom pek keur bapak keun bae abdi mantau sabab al mukarrom teh Nabi Muhammad teh yang mulia kumaha ari sifat Kangjeng Nabi mere lain dibere tanya nana gerhana al mukarrom Al-Mukarrom teh geuning Nabi mah mere lain dibere cikon ieu Al-Mukarrom na gerhana peuting ieu mere atawa dibere acan beteuing eta teh gaib ganeh mere atawa dibere Pak dibere nya kusaha berarti Al-Mukarrom teh bapak hajat da anu mere lain nu dibere atau enggak saya keur ustad cenah al mukarrom amoal keur hajat we dalam mun keur abdi al mukarrom moal bebeunangan entak atos we al mukarrom kamu bapak hajat masihan mangga bilih hoyong gelar al mukarrom atos keur bapak abdi mah entos berat Pak gelar eta komo gelar kedua disebut warasatul anbiya pewarisna para nabi para ustad para kiai para ajengan para ulama anu aya di dieu atawa kuring pisan geus mampu acan warisan nabi diamalkeun ku urang nabi tahajudna unggal peuting duhana unggal poe baru sampean ladang tahajud kadang-kadang urang baru sampean teh geuning kalingsir Nabi maca Quran, Nabi milu perang, cek Abu Bakar ya Rasul, riren we atuntong perang pan salira mah keur udur. Kumaha cek Nabi? Hayang kaura perang. Naha keur naon nu ngaran kuring nerangkeun jihad, keur naon hartina kuring nerangkeun akhirat, lamun kuring teu milu kana pang medan pang perangan. Moal sanggup ka urang? Boro-boro mah perang ka medan ka Palestina tong polontong teuing. Ayo orang jihad merangan Israel ke Palestina Allahu Akbar cing teh tiasa hanya kelan bedil henteu ngarepot urang ditu jihad keur urang mah Pak nalika bapak kedul perangan supaya urang daek jihad keur urang mah Pak nalika bapak salah perang jeung kasalahan bapak supaya bener jihad keur urang mah Pak nalika bapak boga pedit jihad perangan ieu hawa nafsu supaya urang bager eta we heula kahartos jihad keur bapak mah Pak boga duit lutak leutik entong make jeung disumputkeun bikeun ka pamajikan eta we heula inilah makna jihad keur awak urang sabab zaman bareto masjid urang dihalangan kusaha ku Belanda teu meunang aya jelema nu ka masjid tapi ulama baheula teu keung ku Belanda sanajan Belanda ngahalangan masjid tapi breng masjid Parinu ari ayeuna masjid dihalangan ku Belanda nah kosong ayo nah kosong berarti aya penjajah lain Belanda lain Jepang bapak jeung kuring keur dijajah ku hawa nafsu diri sorangan well matak make jeung kudu perang jeung batur perang mata jeung awak sorangan musuh nu paling nyata lain batur lain dulur lain nu ngahina lain nu ngaledek lain nu nyaci lain nu ngamaki musuh nu sabenerna tah awak bapak sorangan matak tong geuleuh ka batur teu nya geuleuh mah awak sorangan si bedegong si but angul kitu teh lain nyarekan batur da omongan mending carekan mah awak sorangan matak sok bapak ayeuna ieu teh gambaran lalakon kuring pon dina YouTube dina TikTok ya abdi nya calana biasa baju biasa ngomong ge ngomong biasa nah sabab kuring boga prinsip kuring can jadi jelema nu luar biasa tapi kuring manusia biasa aing ngaran-ngaran manusia biasa ya biasa we teu kudu datang hayang diugung-ugung
Kurumuy ustad di geuning loba nu diugung-ugung Wilujeng Sumping Al Mukarram atuh kedua atuh kudu teu kedah bade ngaleueut naon Pak Ustad ta ieu teh nyuguhan teh kaleuleubih ieu 2 gelas diinum kabeh bungak beuteung abong ka Al Mukarram berarti eta aya prinsip Pak ya kuring teu daek diuk dina kursi nah bapak diuk na kursi kitu kuring ge kudu sarua na kursi kitu matak ieu bisi lain keur urang sieun salah matak deuk ieu teu bisi salah tuh nah sabab bapak jeung abdi sarua manusia biasa lain manusia luar biasa matak omat bubar teh dieu tong muji omat bubar teh dieu entong ngaluskeun omat bubar teh dieu tong ngaugung-ugung keren anjir nana gerhana wadul nu bener nama lain keren tapi bapak teh apa bodona kuring pinter euy nana gerhana lain pinter sabenerna bapak teh apal bodona ibarat ibu nu keur katipu ku salaki alhamdulillah caroge abdi mah jujur biak karep rumah tangga karek 2 minggu antosan 2 tahun jujur leungit gedebul datang kahartos mata prinsip nu ngaran kahirupan kolbi kauli fi'li teu butuh disanjung batur teu butuh dipuja batur teu butuh diugung-ugung batur naha sabab kuring leuwih apal kana ka kuring patutan kuring teu pantes bapak muji ka kuring well wah oh. jero atuh yang teu ngagali sumur tapi kadenya heula ayeuna awak bapak mun Islam boga opat syariat hakikat syariat tarekat hakikat makrifat awak bapak ge ternyata boga opat taneuh cai angin seuneu tah jelema bakal ngawujud Qur'anna bakal ngawujud hadisna bakal ngawujud ilmuna ternyata Allah teh nemerakeun ilmu di mana hijina taneuh duana cai tiluna seuneu opatna angin taneuh mah teu boga panyakit sombong taneuh mah teu boga panyakit dendam diidak dileuyek digeuleuhan dikeueuhan dirujitan dicuaan halodo 2 tahun nolol hujan sapoe tempo jukut hejo deui lauk nyampak deui pare jadi deui tukang tani seuri deui teu dendam eta taneuh matak lamun aya mangkeluk manusia di dendaman ka batur na ari maneh dijieun tina taneuh sengketa hiji 2 naik kana seuneu bapak hayang salamet kuring hayang salamet ku guru tina seuneu teh panas lamun bapak hayang salamet tong karerab awak ku harta batur tong kapanasan diri ku milik batur salamet hirup batur nyen gedong milu ungah batur meuli mobil milu bunga batur hajat milu atoh batur menang rezeki milu syukuran eta nilai hate nu sebenerna well 2 tah tina seuneu naik deui kana cai di halangan naik ka luhur di halangan deui rembes ka handap di halangan deui didupak ku nu ngaran cai naon makna kahirupan bapak kudu seperti cai nyieun ka alusan ulah karna batur alus ka urang nyieun ka alusan tong ka halangan ku nu ngewa ka urang sok tuluikeun nyieun ka alusan naha da ka alusan mah teu urusan jeung nu resep teu urusan jeung nu ngewa urusanana antara urang jeung pangeran urang matak lillahi ta'ala karena Allah teh eta hartos tena bapak dek ngewa ka urang panggih karek ayeuna babuh henteu jeung ngewa aya naon ieu hate bapak berarti aya hate anu goreng bener ya nyaan ibu batur aya dolak mawa kursi jetetet eta pamajikan kunaon ari ibu kursi batur nu bakal diukna batur na ibu nu baeudna aya naon eta hate kadua pak jelema nu panasan artina teu narima kana takdir pangeran lamun jelema geus teu narima kana takdir pangeran ari sia eta diatur ku saha pan sakabeh nu ngaran makhluk hirup di alam dunya mah diaturna ku pangeran boro-boro bapak anu badak boro-boro ibu anu gede sireum leutik masih kana aya rezeki nu leuwih leutik tibatan sireum bener tong keung mata urusan takdir mah teu bisa walakaya ieu kuring bajuna kieu calana kieu takdir Allah kuring kudu jadi mubalik geuning ieu init ka majalengka nah di dieu eueuh kitu loba nah habet bapak mah jeung nguluk urang judulna takdir baju kieu calana kieu geus takdirna mah alhamdulillah belenyeun ka ditu belenyeun ka dieu kuring teh keur ngajalankeun takdir mata kulah panas ku uring mata kulah geuleuh ka kuring tong rujit ka kuring da takdirna beda-beda atuh lamun kitu sok urang tuker tugasna
Urang tukeurkeun takdir bapak jeung takdir kuring. Sok bapak naik ka di ceramah. Abdi rek cicing di dinya genah da amplop moal pahili. Nya bener. Bisi ieu bisi. Anjir ngomong kitu mah aing ge bisa. Geus sok atuh ku bapak tong nitah urang. Sok dur bapak ceramah nu 11 penting. Kades balik nu hajat kecewa jeung atau jamaah. Nah, geuning lain ustaz dana gerhana. Tah di dinya hukuman takdir. Matak jelema tong sok maksakeun maneh lamun lain takdirna. Pak kades jadi kades ini bagian takdir. Anu mampu, anu ngarasikoan, ngawujudkeun pasti kuring yakin aya amal perbuatan nu disumputkeun ku Pak kades hareupeun Allah nu teu nyaho kabeh manusia sehingga Allah nitipkeun jabatan kades ka Pak kades. Lamun deuk ditanya Pak kades bakal ungeuk. Kan moal disebutkeun ku Pak kades privasi. Kuring kunaon bet kieu aya amal kuring anu Allah senengeun ka kuring sehingga Allah nitipkeun perkara ieu ka kuring. Matak lamun bapak hayang dititipan tinggal keangan amal bapak sanajan leutik tapi batur ulah apal cukup urang jeung pangeran urang. Well, hese lur da amal urang hayang beja-beja wae. Situ percaya ada amal urang hayang beja-beja deuk tahajud OTW tahajud. Deuk pengajian OTW pangaosan. Teang sok dina media sosial mana abdi ngabeja-beja hirup teu pernah teu hayang nanaonna. Ieu mah digoda ku aljabar wae geus kagoda gede bage. Abring-abringan ti mah celengkak kana bus 200.000 teh ongkos. Panggih jeung abdi, "Bu, bade ka mana?" "Aljabar." Cing teh rek naon ibu? Ngiring netepan. Si eta ka masjid deukeut kita unggah deg ka aljabar. Dibalik ngomong hayang salat wadul nu sabenerna. Dek nemongkeun karya hirup ngaraku geuning. Geuning buktina eta selfie di ditu. Bari jeung status alhamdulillah ka aljabar nu kadua kalina. Ari si eta ka masjid di dieu kita ungah sia teh. Harta surupina dek dipilih maju ku Allah kumaha lamun hate kotor. Ieu rumah tangga hayang dipilih ku Allah sakinah mawadah warahmah hate jang omea. Asli ya teh. Da rumah tangga sakinah mawadah warahmah lain ku harta, lain ku bana, lain ku kasepan, lain ku pangkat, lain ku jabatan, lain eta mah hanya sebatas kepulasan, gedong sigrong, mobil mewah, sawah lega, tungtung hirup, gedong sigrong tetap tungtung nama nyerang kedong, sawah lega tetap dikubur mana sawah batur, eta ge lamun anu ngawakapkeun baju warna-warni keukeuh tungtung hirup mah boeh warna bodas. Hartos matak nu beunghar tengah ngapremeh ka jelema nu sangsara boga kauntungan di akhirat. Moal ditanya di mana harta dipake naon eta harta, lamun malaikat salah nanya di mana harta dipake naon cek nu sangsara bari ditoel malaikat tos nu teu nyaho pan teu gablek. Coba nu beunghar poe ayeuna silahkan pek bala leunghar pek silahkan ngan kudu tanggung jawab engke di akhirat di mana harta udah dipake naon. Boro-boro hisaban akhirat, hisaban dunia, jelema bangsat, jelema garong 271 triliun dihisab ku sa Indonesia. Maruk teu wirang eta jelema, wirangna gede. Eta teh hisaban dunia, komo hisaban akhirat lur, matak tong sok bontongor kana duit negara teh. Heula teh da. Ustaz ge sarua lur. Kira tanya teh Bapak Hajat wani teu kuring ngahargakeun dina ceramah teh wani. Naha? Sehatna kuring, jagjagna kuring, benerna kuring, salamatna kuring. Ti dieu kumaha Bapak Hajat. Cek Bapak Hajat teh Pak Ustad, Bapak teh gaduh maksad nikahkeun pun anak hoyong ngangkir salira. Cek kuring teh wayahna apa? Mulem abdi mah kudu sagede kitu. Leheung mun Bapak teh boga, dina teh boga bakal uclak eclok sabab wirang ku tetangga geus dibeja-beja. Akhirna nginjuman sabulan teu kabayar, saha nu dosana? Tah nana gerhana. Naha anu ngakibatkeun bapak uclak eclok lantaran pamenta kuring, bener. Sehingga kuring teu wani barang penta, menta naon abdi Pak? Ti barang datang ge teu menta deuk. Deuk dibere heug henteu da piraku. Mun menta ulah, lamun kuring menta wayahna Pak sadiakeun anu leheung lamun Bapak ridho, dina Bapak teu ridho, dituang ku kuring, diterei ku kuring, kaleueut ku kuring. Tungguan isuk rumah sakit mana nu bakal kaungahan ku kuring sabab aya hate Bapak nu teu ridho ka awak kuring. Well, hese ilmu kitu teh euy. Anger we kudu pasang ini pasang itu teu arah. Lah bab nu kieu mah rada beratnya. Berat. Nah, Nabi Muhammad ceramah irahama yang dibayar. Nabi Muhammad lamun ceramah mawa nu ti imah dibawa ka jamaah. Cobi Bapak Ustad.
Apakah nu ti imah dibawa ka jamaah? Kanyataan mah nu jamaah digubung ka imah. Atau kumaha nana gerhana? Ya eta sarua nasib. Nya dalamun abdi teu kitu asa teu ilahar deui urang. Entak sok we sing ilahar sarua we sarwakeun jeung batur. Umumkeun. Mun kuring menta maulah ngan lamun bapak mereka kuring mah berarti gumantung karidon bapak. Matak abdi mah jujur mangga kumaridona bapak anya tah kuring mah cenah teu ridho mere maneh teh tah abdi ge ceramah teu ridho atuh kitu mah. Jadi leungit kaberkahan ilmu teh nya. Geus kalau nepi ka dinya tah kusi teuleum teuing jadi lieur. Mebes teuing ya banyak. Oh, kusi mebes teuing ka jadi lunglang kana sirah. Tuh. Sok atuh lain ku harta, lain ku banda, lain ku pangkat, lain ku kakasepan. Kasep jeung geulis 30 ka handap, 30 ka luhur geus aya nu ngaran geulis. Tah ieu teh bapak-bapak teh baheula mah karasep. Nah ayeuna eudeut ngaku. Baheula mah keur ngora. Abah teh. Baheula mah diparebutkeun. Sing teh kusaha abah? Ku cucunguk. Ulah sombong ku waktu ngora sabab bapak teu bisa nolak datangna kolot. Saha jelema nu bisa nolak urusan kolot? Geuning eta bapak baheula keur ngora, ayeuna geus kolot mun bisa mah hese tolak atuh datang kolot. Huntu unger antep gitu. Geuning mah huntu ungar dudut geuning. Atuh pohang. Orok eueuh huntuan, ceuri da lucu. Aki-aki beak huntu seuri da keunget. Book hidung jadi bodas, lembang gagah jadi lemah, ngomong capetang jadi balelol. Inilah dunia. Dunia teh kudu sadar disebut fana, ai fana teruksak. Matak meujeun alam dunia menuju kana alam karuksakan. Awak bapak ge menuju kana alam karuksakan. Lamun leungeun keur ngora dikepeulkeun kieu cicing, coba geus kolot dikepeulkeun rada ngadegdeg. Artina geus meujeun ngalepaskeun urusan dunia, geus meujeun ngarawu urusan akhirat. Nah eta prinsip kolot mah lain tua-tua keladi. Aya dangdut geus aki-aki joget. Allah dor di telepon situ. Atuh budak ngora baung bedegong cicing dina kasaran aya wajar ngaran lagi budak ngora tanaga aya keneh bedas keneh pinter keneh rada wajar Pak. Tapi lamun geus kolot kitu kurang ajar. Bener. Matak datangna kolot peringatan ti Allah supaya urang reureuh tina kadoraka. Papa anu geus kolot urusan dunia digugulungkeun letah wae geus robah. Mun baheula barang dahar serba ngeunah serba bubuk lamun digayem pan ngadar syukur oge ngadon mengbal di jero. Kadang-kadang huntu kateleg syukur kaluar we. Naon anu disombongkeun tina hirup? Matak rumah tangga lain karena kakasepan, lain karena kagelisan. 30 ka handap geulis, 30 ka luhur geus eueuh nu ngaran geulis. Boga budak hiji gomelis, 2 cumentil, 3 pakusut, 4 awet-awetan, 5 geus eueuh pika bitaeut. Pedeg-deg awak ngabukahan ibu-ibu geuning nya babari pisan da eta ku KB teh. Ai ngaran-ngaran KB kan ngandung handsome teh zat anu matak ngeunah barang dahar, seblak, boyobon, cireng dihakan deh KB situ. Padak atuh awak teh kasun nomor hiji beak ku sorangan da eta sare tengah dirangkak geuning mung diganggu. Sigeung ku salaki cing atuh mah awak teh gede-gede teuing kasigeng pondong heulenyeng ka kantor desa ngayakeun naon senam 2 tahun senam teh robah awak kalah beuy gede. Nah cok Bandung nusuk senam goyobot comro misro segera di dahar tapi salaki nah meotan apaan mikiran hutang urut goyobot. Matak mengel sajang judul rumah tangga mah tarima abdi nikah ka putri teges bapak nu wastana neng titik-titik kalian ngangge mas kawin ku seperangkat alat salat atara alat naon dibayar kontan tarima didinya lain ukurna dimakeun geulisna tak goreng patutan pamajikan wayahna leg-leg copot tong bageura di beja-beja ka batur sabab batur teu milu urusan kana rumah tangga urang. Ngomongkeun kasusah ulah ka mamah dedeh ge teu meunang. Mamah dan ya curhat dong, iya dong. Mah curhat abdi mah carogenya burutnya tuh usaha gernaon ngabibirang salaki bener tuh Pak boga kasusah boga kabingung teleg kuduaan da rumah tangga teh meunang pan ieu teh ngarumah teh kesepakatan duaan nah hari boga masalah di beja-beja ka batur nah batur urusan naon leres. Pemajikan gorengna, pemajikan tebalegna, pemajikan teecerna lepo. Dabongan
dina ijab nage tarima abdi nikah lain narimakeun lahirna wungkul tapi deuk narimakeun batinna lain deuk narimakeun alusna wungkul sagoreng patutna ditarimakeun mata hiji waktu neng teh baud pikasedilun pikarujiteun wayahna akang kudu sabar jeung hareupan sabab boga judul abdi siap narima weh mata lalaki jeung janji gebrot tah nu kieu patut tah teu mikir teh. Padahal undang-undang lagi 5 tahun di penjara denda 25 juta lamun pemajikan dinyerikeun lahirna dinyerikeun batinna cek ieu teh lebok cenah kaum lalaki lain karena geulis lain karena harta ku pelet atuh sugan rumah tangga dah komo nu kitu anjir teu percaya saja ketika jago urusan pelet ibarat payu mah acan. Oh baheula keur ngora pakades guguru kakidul kaler kulon wetan moga jeung aya bahasa kieu sun adus banyu suci kang adus badan kaula kokosok nyawa rohani mulyakakeun indatullah teh rujuk cahaya Fatimah jahlil karim kitu Muhammad wa alihi wa sahbi ajmain irung aing kuung-kuungan tarang aing lancam menterangan pipi aing kutumirian bibir patemu seuri huntu patemu cahaya serenge baracak cinta kumaha bah persyaratan kudu nyengir saja jalan da ngadon di dagor atuh Pak teu kuring teu percaya. Lewas deui ka kiai cek kiai bacakeun cenah surat Yusuf mah teu maca eta ge geus kasep ari urang maca surat Yusuf anger petot deg dibaca wa adqalaha syai'in dada rasul masriki foto itu huwahil ilayya tataqalamun kaitun teh di ngaco ulah aing kasia kudu sia ka aing siang akan kajot setang bobo ngakan cai asa tuak bari oleh di engkang keur gumambang di jalan gede ya gupa cikur make kok burakun belenyang deui ka aki-aki cek si Abah Allahumma sri sadana da aki-aki merah teh Allahumma sri sadana mayar dibuana kabogo hurip sajagat adi sungsang larang berang aci sungsing larang peting buah holdi aci Allah la ilaha illallah cing teh Abah naha da menta pelet kalah katita Idul Adha jawaban simpel poho cenah mangkana geus apa lain ku eta lain lain ku eta situ percaya lain ku bapulat ku pelet beh arari teh nu pugu mah pelet Jepang jangan goreng lain pelet kitu cinta kumaha teh syaratna tiupkeun kana cai gumetung wedal abdi jumaah pakades di beje-beje ya bisa kurang di anu bogo sok puasaan genep poe da jumaah mah natuna genep poe nih cok puasa genep poe tibatan payung ngadon begung nih wedal jumaah naktu genep atau niupan cai genep kali kena mun cing tebas dulu ya bisa dikumahakeun seblokeun cenah ka mana kana beungeutna lain atuh kalah ka dikadek cenah ku bapana bacinta ka mana nya kaburuan ngarah naon ngarah kalengkah jam 5 teh geus hudang cicing di masjid noong hudang acan gitu ceborkeun kaburuana nah setengah genep ngagebek nah budak parawan di dieu jeung budak parawan di ditu panyakitna kebluk nini nama bala wiri ka cai ngomong wadah jeung nyeusuan atuh cai pelet teh kalengkahan teh ku nini na matak nepi ka detik ayeuna anu nyebut kangen ka ustaz da nini lain kuno kitu kunaon atuman yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin Allah dek mereka alusan dina rumah tangga yufaqihu fidin lamun dua nana ngarti surti paham dina agama ternyata sakinah mawadah warahmah modalna adalah agama degenah atuh lamun salaki boga agama pemajikan nuturkeun mah bapak pada ngimaman cok pemajikan jadi makmum sekali-kali kurang tak ngimaman batur bisa aing ngaimaman pemajikan hanteu akhirna diledek ku pemajikan sorangan di masjid bapak ngadoa bebeakan ai pemajikan laju dangdut ya Allah paparin abdi istri solihah di mana pemajikan bapak keur nago hareupeun panggung kieu teu nyambung ta doa teh jeung Allah nyambung tapi jeung pamajikan nu didoakeun teu nyambung matak lamun ngadoakeun teh sing nyambung jeung Allah na sing nyambung jeung nu didoakeun hartos nya banyak cakul bapak teh takbir Allahu akbar cakul pamajikan ditukang takbir Allahu akbar rukaan sujadan ruku jeung sujud bebarengan hayalah shalah hayalal falah hayalah shalah hayu urang salat hayalal falah hayu urang muru kebahagiaan bahagia na rumah tangga hayang salat ditinggalkeun bahagia deuk nolol ti mana mata kuncina rumah tangga agama di mana nah salat teh heula cakul bapak takbir tukang takbir ruku sujud beres salat tepul wiridan geus wiridan tuluy ngadoa geus ngadoa dadeg sujud ibu teh kasalaki
hampura bapana capelung saya bapak teh melaan jisim abdi hapunten ti magrib nepi ka isya menyurulung cai panon soleh datang kajen beas mahal moal kapikiran kajen imah butut bakal ngeunah di cisingan kajen sawah selega tapi ngeunah di pelakan nah sakinah bakal terjadi lantaran urang deket jeung pangeran urang well tapi saya tikil mah beunghar kedong sigrong mobil mewah tapi jauh jeung Allah teu ngeunah hirup tapi nah nu sangsara eta mobil teu boga sawah celega teu arah nu sangsara teu menang BLT na protes dah henteu tapi nah nu beunghar teu menang BLT kades disarekan lebih kok RT gelo RW edan sarwana jeung kadesna cite kunaon ari ibu geuleuh aing mah kunaon batur menang BLT aing henteu cite pan ibu mah eta kongkorong gaduh mobil aya sawah lega gedong sigrong make jeung hayang BLT ganeng sakustan fanatik dicarekan pak kades kunaon ieu jelema beunghar nepi ka ngarep-ngarep BLT artina teu bersyukur tina kabeungharan ngarasa susah kan nu sangsara teu kabere satara bebeja acan bener asli ceuk nu sangsara teh urang marek diberepe atuh henteukeun bae da teu burung we hirup eta hate kuat hade kitu nah ari nu gedong sigrong mobil mewah nepi ka nyarekan RT ku RT teh meureun kapaksa bibikeun we Pak da meureun araleun RT ge kopi cenah hari hayang mah da pede mau motor mio sia teh mah kenit kabang pagi deui jeung abdi cita ibu ka mana nyairkeun BLT cenah gandeng kitu nu kieu ngaranna beunghar teu bersyukur lamun bener aya jelema beunghar tuluy bersyukur dina teu kabagean entong ngomong dina kabere protes pakades hampura pan emah mah gedong sigrong mobil mewah sama lega budak ke sarakola nah mabet kabagian BLT hapunten pakades ngandek dicanak ku emak ngandek dihibahkeun ka nu miskin nu sabenerna tah eta nu beunghar pinter syukur teh kan di dia teh ting aya ting eueuh nu kitu teh alhamdulillah saha eta nu titah bersyukur agama matak paingan patokan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah adalah bersyukur jelema anu boga agama bakal apal tugas lalaki bakal apal tugas awewe naon tugas ujang salaku suami naon tugas neng salaku istri didinya bakal terjadi hak jeung kawajibanana ayeuna pemegat boga kewajiban ari jaluk wa muna ala nisa salaki adalah pamimpin ngaran pamimpin landung kandungan laer aisan entong janji ngagerebeg mang da lain kasurupan pemajikan baeud pamimpin mah lain kudu ngabaeudan ngewa anjir lalaki baeud grosok bapak tina wujud tina bentuk geus beda lalaki mah kumisan janggotan lalaki wowog dawog awewe mah kumis eueuh janggot eueuh matak meujeih lamun awewe sok baeud teh nah rasa baperan ai bapak baeud nanti isin ku kumis badag jamotrot yey ceuk urang mah tutupan heula ai baeud mah da ai kumis badag tuluy baeud jiga lele useupeun gitu matak keur kaum lalaki mah tong sok buat baeud lain tugas urang pamajikan baeud tah bapak kudu sadar moal aya haseup lamun eueuh seuneu kunaon pamajikan baeud karena urang maka nu kudu dipertanyakeun lain mah kunaon mamah baeud ka akang lain kitu tapi tanya aya naon na awak urang nepi ka pamajikan baeud ka urang lamun aya naon da awak urang nepi ka pamajikan baeud ka urang bapak bakal ngotek tak leos kana padaringan beasna kosong meujeut pamajikan baeud leos ka kamar lipstikna geus dicokelan ku bilik meujeut pamajikan baeud leos kana slop geus coplok meujeut pamajikan baeud ditempo pakaianana teu ganti-ganti meujeut pamajikan baeud ditempo kasurna geus goreng meujeut pamajikan baeud bapak bakal sadar kasalahan numplek aya di salaki ini teh salaki teh nangkep ka pemajikan bapak ge sadar mamah baeud teh karena bapak lo tukang bakso geuning loong we ibu mah tina janela mereka pikawatireun cokot duit ku salaki teh mah tong buat baeud aya bapak teh milik ya aya 2 juta kepeulkeun kana leungeunna ibu babari lea hate nempo duit keur baeud diasongan duit langsung ngareup lain tadi inilah merakna da artinya jadi solusi lamun agama geus jadi solusi moal mandang pemajikan salah moal mandang salaki salah tapi gerateanan solusina supaya teu salah mun ujang init-initan ka itu ka dieu noang noong tumpat tembok ka awewe sejen neng cekelan agama ulah jug cemuru kok mau galak timuru nah mikir buah-buah na awak kurang aya kakurangan lantaran lalaki mah panonna teh balot wae geus boga teh angrek halohok anu sejen
Batur mah rok kono kaluhur you can see buuk di beureman neng ulah juga gurubuk sia pan sidik geus boga pamajikan der kabeh aku itu entong kitu mikir oh resepkeun kana rok ponok tinggal namprak bapak resep kana rok ponok resep kadiekeun urang ngagaleuk dibere itu bulikeun kana rok nu ponok you can see sarua pejung itu bupek beureman sing adu gabrut ka ditu datang salaki moal teu nyeluduk jiga domba Garut solusi bener tuh Pak solusi kudu boga solusi dereg-deg aya dangdutan dina hajat wah rame seandainya aku dapat bertemu Tuhan akan kutanyakan tentang dirimu eta salaki joget aduh gagah eta joget no nyokot duit 100 awur-awur geuning ka artis pan amekeun teh pamajikan amekna keur uleman ulah nepi ka naik ka luhur panggung jembrot salaki nepi ka teu saeutik pan salaki kudu naik sia ka artis 100 ka aing 5.000 sarua jeung ngabibirang salaki teh joget teh tulus duit laku rumah tangga awut-awutan pamajikan kudu cerdas jeung pinter naik ka luhur bapak bade joget nya teu kenging antal da sanes muhrim sok jeung aing ku aing disengekeun sekalian hiji tah solusina solusi teh der aduh gabrut joget salaki jeung pamajikan jeung edan teh geuning sound system balangkeun ieu mah je babetkeun wah da moal tulus salaki jogetna kalaka istighfar harita keneh buah-buah aya juri kasurupan di dieu nah agama solusina mata klien neangan kasalahan tapi geranyieun solusi tina eta kasalahan agama bener kadua cek agama lalaki latang top teu meunang gede amak si neng dibikeun ka ujang teh ku inung jeung ku bapana si neng lamun dititah mungeun tara dipaksa ku kolotna si neng lamun boga kahayang teu burung ditedunan ku inung bapana si neng keur sakola di ongkosan ku kolotna si neng disaragaman ku kolotna ayeuna geus boga salaki inung bapak geus neuteuk leukeur meulah jantung diserenkeun ka di salakina bungahkeun eta pamajikan sarua jeung ngabungahkeun inung bapak kanu jadi anakna hese nya Pak tugas lalakinya eta kieu teh kudu baralay ka mitoha teh teuing ieu mah pan hancur budak anu sekolah menang kolot biaya di kolot nah ari pelabah wisuda nu gigireun ka bogohna make jeung status Facebook geuning terima kasih ya bebeb kamu udah menemani aku dari nol yeay teu ngaluarkeun biaya si eta sapeser-peser aja nu kudu aya gigireun nu kudu aya belah kenca jeung katu inung bapak eta nu ngamodalan ieu ka bogona anjir aing terima kasih bebeb kamu udah menemani aku dari nol pret sidik si eta mangariweuhkeun wae pira kadar pisalakieun nanya udah makan belum aduh kamu perhatian banget kolot nama ti hot hat ku atlet kesa ngoprot wah nepi ka disanjung ku anak nah ari eta pira kadar nanyakeun udah makan belum ngirim bias ge henteu kuat geus asa diperhatikeun hei kaum hawa tong gampang katipu ku bibir lalaki ya Bu tong gampang katipu mun kitu mah udah makan belum bari dikirim beasna alus udah tidur belum patak ngabalas ke acan udin teteh nah ku cinta jadi boloho iya mah sebatas populasan rumah tangga lain ibarat keur bobogohan neng keur bobogohan mah honey bunny sweetie darling boga motor eueuh bensinan didorong kuduaan geus rumah tangga mah Pak motor butut bari namru hayang pamajikan menu ngadorong ganti ceuk aing oge boga duit ini ulin-ulinan aku nggak punya uang kumaha cek pamajikan cek pisat pamajikan biarlah karena cinta tidak memandang uang waduh anjir moga jeung cinta tidak memandang uang anger cita-cita teu dahar melapar matak tembongkeun sebagai lalaki asli wawag dawag matak rumus kolot baheula Pak Kades da majaleng Kajeng Bandung Masura aya budaya urang Sunda karena sawer panganten terus teh Pak ning sok aya nu nyarek teu kengeng eta teh cenah ti Hindu kaya da urang orang Hindu da simbol meureun tadi sawer heula teu sia oh berarti sarua jeung Bandung pan nyawer mah bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran acan
Bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran hidup tina kanan bagja ayeuna ngarumah tangga jati diri anu pasti bagja yang sorak itu latihan gelila gitu. Pulumbung jalan rahayu ngembat jalan nala rabi awor kedah ucap amal nyubadanan kewajiban tapi na kudu sabanding ti lahir nepi ka batin naik enung bapana pan beas diawurkeun sebon-bon koneng gede cek urang mah aya duit teh sing gede 100 ribuan lain 500-an kumaha lamun mulung contoh war sirahna bual mahin hiji nu diawurkeun teh beas pur awur tah makna pur awur makna nanaon rumah tangga lalaki kudu bisa ngawur ka pamajikan ari beas teh makanan pokok mata reret beteungna bisi keleng reret bajuna bisi teu diseuseuh reret budakna bisi geus ipis reret make upna bisi leungit reret isbangna bisi teu bersih reret imahna bisi teu sarua jeung inung bapana reret slopna bisi teu saharga jeung nu dipangmelikeun ku kolotna iya geuning makna beas teh artina salaki kudu bisa ngawur apa majik dua rumah tangga teh geuning diawurkeun es bonbon cuk ibu es bonbon teh cuk abdi mah permen da ibu mah keukeuh nyebut teh ge odol ayeuna ngaran-ngaran es bonbon permen teh manis asam asin rame rasanya nano-nano jang rumah tangga teh moal ami seumur-umur moal pahit seumur-umur geratanya ieu nu datang nu dihareupeun kuring pahit peuheur ladah haseum rumah tangga karampa ku sararea leres ieu mah budak karek sapoe abdi aya jadwal deui gitu hah astagfirullahaladzim serius aing mah hoream ayahnya nah ada sete asup kana agenda nggak usah nanti bah pokoknya mah doa banyak sing sakinah mawadah warohmah atau ibu ramana da kikian teh duit gede ya teh moga-moga digentian deui ku Allah lamun memang teu kagantian heukeun bae pasti jadi nilai infak jeung sedekah bapak kade sing sehat sing panjang yuswa rakyat-rakyat nu aya ge di dieu sing amanah sing jalujur sing sarehat lahir batin anu garaduh hutang sing engal kabayar tararik teu baroga ibu bapak hampura pisannya da lamun kuring teu dielingan mah abdi kitu apal aya jadwal deui ternyata aya keneh cenah Pak mudah-mudahan sakitu oge sing manfaat lah Bapak miwah ibu sadayana sakituna kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jembar si hampurana para lun anu kasuhun meninggalin di pamrih hampur anu kateda luhur sahur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh